Allahu Akbar. Tolong. Selesaikan hutangmu sekarang. Goblok tuh janji isukan. Dikau ya kiwari can mere wae. Wah isu wae maka imahna. Ador. Goblok kalau dikunci jelema teh nyumput ya mah yo. Ku aing sieuneun meureunnan. Manor buka. Aduh tengah denge wae goblok teh. Allahu Akbar. Aya naon di dinya? Sukan teh aing mah dikunci, dia mah pageuh. Eta teh dikunci. Dia mah pageuh mah tak ditubruk oge. Sok gurung gusuh teh da. Pantau-pantau dikunci, nah yang naon atuh yap dia ge dia. Sok gurung gusuh pisan teh da. Di dieu yang lagi aing. Nah aya naon Mang Badat tadi gerak kieu itu aya naon? Tolong. Selesaikan hutangmu sekarang. Kamari kumaha janjina ka urang isuk ayeuna ti kawayah kiwari geuningan can kene nganterkeun. Stop. Jangan stop. Naon itu naon jelaskeun aing teh ngarti ya. Pan kamari urang teh nginjem teh duit 100 ka Mang Nur. Benar? Di dinya nginjem duit ka aing 100. Heeh. Mere sabaraha kamari? 50 da aing kira aya duit 50. Heuh, pan kurang 50 deui ngomongna poe ayeuna cenah. Arek maer sesana. Berarti Kurang kan 50 nu kamari. Urang nu nungguan di imah ti kawayah kiwari teu datang. Cenah rek mayar sesana. Hai, berarti aing hutang 50. Redang kieu. Heeh. 50 deui. Aing kudu dengar heula atuh. Atuh kudu. Ditungguan pokona ti kameunang aing. Ulah paparongos biasa wae. Pan urang keur butuh atuh. Nah, sok ngajangjikeun atuh. Laguan heula sakedeung. Buru. Tah hobi heula tah. Heeh. Laguan. Balik pisan aing mah. Menungguan di imah ti isuk. Ti kawayah kiwari muntruk. Pan aing ti kamari teh nginjem teh 100, mahna ti bang mere 50. Aing kudu nginjem duit ka saha ieu aing. Mang Barnet meni tega ka aing karena hutang 50 nu disusul ka imah tuh aing ka saha ieu neangan duitnya. Kasih adot aing lah sugan gablegeun duit lah pinten ku aing. Aduh dia mah sampai lihat-lihat tengkeh teh nya. Wah mantuan dia teh. Alah. Mang. Kadia. Aya naon ieu teh mi 2 pisan. Tulungan heula duit aing 50 ya. 50. Aing aya karapet pisan ya. Sing pugu jelaskeun heula karapet naon ieu teh? Karapet aing boga hutang. Aya nu nagih ka imah. Buru aing era ieu. Seni cos samperkeun ka ditu tuh. Enggeus sok buru ka dieukeun. Ada duit lagi nak kolong jok na motor. Nah kolong jok da ke dileuweung kira sampai. Iya cokot lihat. Wayah naik tulungan ya. Aya we ya teh. Aya aing 50 mah ya. Wayahna ku aing dinjem heula da meuli lagi aing mah. Heeh. Siap. Aya we nu nginjem duit teh. Ngalah sampel. Goblok teh ka mana jelema teh aing mah? Aing dipelak di imahna ieu geus sajam. Nyokot heula ka mana cenah aneh aing mah. Ini kararesa kieu aing nungguan teh tadi. Ngabok heula ieu mah teh. Pari tadi. Lah teuing lebok we takot kabeh aing bea. Atuh dang dilok ka sajam nungguan teh tadi. Nyaho da aing usaha heula neangan heula. Heuh atuh kudu kitu. Datang jelema mah kudu bisa dicekal omonganna. Bisukan. Kaneng lah. Tungguan di imah eueuh. Mana atuh ayeuna? Ke heula atuh da aing karek datang capek. Sok atuh kumaha heula? Aya duit mah jadi kumaha teh aing teh? Utang 50 nya. Heuh depan urang teh kamantar nginjem teh 100 meureunna. Karek mare 50. Jadinya pinjam duit tak orang 100. Orang kamari buka duit tak 50. Pan kurang kan 50 meureun. Nggak bisa ngitung teh. Allahu Akbar aing mah. Kumaha.
Urang kemarin datang ke dia, Mang Nur nginjem duit 100 cek urang teh. Masa burit-burit? Cek Mang Nur teh. Ege 50 cenah. Ya tuh 50 heula isukan cenah, isuk 50 deui. Berarti aing hutang 50. Kemarin janjikan 50 deui isukan cenah tadi isuk neunan. Oh, itu tuh teh ka imah datang. Utang disusul ka dieu ge. Jadi orang hutang 50. Heuh tah kakarak ayeuna lunas. Lunas Atuh. Orang-orang nginjem teh 100 kemarin. lunas. Kemarin 50 ada 50 heuh jadi 100. Heeh. Nya, bener teh? Heeh. Lain bener-bener juga nu teu ngarti. Lunas. Lunas jadina. Nuhun. Nuhun sami-sami. Coba aing kayak lah kuya di hakanan. Kayak mingguan teh mah. Mah bener ku serangan mah aing mah ieu mah euy. Aing kesal kayak Mang Nur rek nanyakeun saha nu nagih hutang ka Mang Nur tadi. Mending motah 50 buah disusul ka imah. Cahir aing mah. Kamari 50, ayeuna 50. Jadi 100. Gobloknya oke kitu ku aing bisa dibohongan masih Nur teh. Geus we kamari teh nginjemna 200. Aing poho euy. Tapi lumayan lah ayeuna geus benang 100 ge. Nur, Hah? Geus beres, ngalah sampurna. acan liat lah aing mah. Kuserangan mah teu kalah we. Atuh acan. Kan, masa atuh nu nagih hutang nepi ka imah teh? Kai barnet ka aing nagih 50. Omong banet. Heeh. Mending motah mending ka imah cenah. Amari pan ka dieu burit-burit ka aing teh. Heeh. Bener teh nginjem 100, erek nginjem duit 100 ka aing. Anu nginjem saha? Mang Barnet. Nginjem 100. Kan kamari teh aing aya 50. Tah, ku aing teh Mang Barnet teh nagih nu sesana nu 50. Jadi aing ayeuna mah geus aman lunas alhamdulillah dibayar ku aing. Cicing heula. Mang Barnet nu nginjem duitna, Mang Nur ditagih. Padahal kamari urang buka kena hutang 50 ka Mang Barnet. Ngarti teu? Teu ngarti da kieu nu kudu nama Mang Nur nu nagih ka Mang Barnet. Nya teu bisa kitu atuh. Mang Barnet kamari ka dia burit ka urang. Heeh. Nginjem duit 100. Heeh. Urang da ukur buka 50 kamari. Heeh, terus Tah, 50 deui urang hutang ka Mang Barnet. Tah ayeuna dibayar ku aing, dari lunas geus aing boga hutang. lain Mang Barnet anu nginjem duitna. Heeh. Berarti Mang Barnet nu hutang ka Mang Nur. Pan kamari urang karek mere 50. Pan nginjemna 100. Berarti Mang Barnet teu boga hutang Mang Nur 50, lain Mang Nur boga hutang 50 ka ditu. Sok pikirkeun ku Mang Nur. Rada lieur Mang Nur mah tuh. Heuh nya. Anjing teh si Barnet ka aing. Ditipu Mang Nur mah ieu mah. Ah, udah ya. Usul mending ya.